Si Mang Adun geuning apa tuh? Eta teh pada ngomongkeun sih ya, ini rame. Mang kunaon Mang Adun? Kapan minggu dombanya? Kan domba teh di Kang Wungkul. Tapi eta teh reuneu adombana kumaha? Enakan? Heeh. Bawa di jaluan ku Kang Adun. Tapi moal mungkin Kang Adun mah normal. Nyaho atuh bieu tuh diomongkeun pasti. Kunaon? Wina curiga ke si Kosim sih ya ieu teh. Nah, Bawa dikawinkeun jeung anak buakna geuning bukan buak si Kosim. Bisa jadi, bener. Bisa jadinya guys ya. Si Kosim mau kamari ieu ge anya buak dikawinkeun jeung jangkrik ya. Akhirnya jeung domba meureun jeung domba Mang Adunnya. Si Kosim kalakuan anjing parah. Terus kumaha tuh eta anakna eta sorana ieu. Ya palingnya sarana kieu ya. Wo kitu meureun kumaha atuh. Jiga Tarsan meureun. Anjing aya wae kelakuan si Kosim nya binya. Da. Parah aja. Aya wae tah si Kosim tah. Cangkaleng.